zaman kapungkur basa kacariskeun hiji karajaan anu tentrem aman sarta sejahtera di bawah kapimpinan Raja Munding Cipati. Sang raja nuju dieuk sareng ratuna. Raja Munding rumaos reus ka lawang karajaannya. Kaliwat aya saurang soldadu anu masihan terang yen raja nagari pentas mandang baginda nganjang ka nagari nadina purnama sasi ieu guna nyalayokeun parang tiis anu lumangsung sarta oge mempererat persatuan di antara kerajaan-kerajaan agung di tanah Jawa ieu. Tangtos bade nyenangkan lamun abdi turut nyondong sarta ngabereskeun sengketa maranehanana. Sanes kitu Dinda. Leres kalintang kakanda manawi lalampahan ka nagari pentas tiasa mulangkeun sumangat kakanda. Kanda bade ngajak pati kanggo ngiring ka nagari tatangga. Kanggo nang tayungan baginda sarta mikeun bong-bolongan dina nyokot kaputusan. Nanging kakanda sarta patih teu aya di tempat. Kaliwat saha anu bade nyepeng tampuk kamimpinan nagari ieu salila kakanda miyos. Dinda. Tangtos wae jalmi eta teh anjeun. Anjeun nyaeta permaisuri anu ngagantikeun diri kuring memimpin karajaan ieu habasa abdi teu aya. Mangga Putri, katakana dina bapaya naon gerangan, dugi anjeun nyimpang ka balayeurung ieu kanggo magihan Bapak. Janten kieu Bapak, abdi tadi ngadenger yen ayahanda bade ngadatangan nagari pentas saboy purnama. Apakah abdi kengiring maturan ayahanda dina pasamuan eta? Kadita Putri kuring dede, anjeun tacan peryogi ngiring dina datangna diplomasi eta. Anjeun ngan bade micen wanci anjeun ditu. Nanging Bapak, abdi hoyong pisan ngajagi sarta nang tayungan Bapak gitu. Tenang wae Kadita, bade Bape mitos sareng patih, urang bade sae wae. Sarta lagi pula anjeun seur kane wanci kanggo mempelajari ilmu diplomasi. Putri kuring anu gelis ulah bersedih kapungkur minangka gantinya. Salila Bapa miyos anjeun anu kaedah tanggal walon dina nagari ieu margi tampuk ka pangpimpinan nagari ieu bade Bapa keser ka anjeun. Kakawasan Raja, abdi bade ngajagi nagari ieu sabaik alusna. Hatur nuhun Putri kuring. Nanging naon baginda yakimikeun anak seumuran anjeunna tanggal walon anu agung pisan sapertos ieu. Tangos wae abdi ngan ngarapkeun anjeunna tiasa baroba kaayaan sareng pangmimpin wanoja anu tangguh. Manakala abdi henteu gaduh pilihan sanes. Pilihan sanes naon maksa kakanda ngajadikeun Kadita minangka pilihan panggerengan kitu. Sanes kitu maksud kuring Dinda. Geus wae lah Kanda. Dinda atos terang pamikiran kakanda anu berkeberatan kalawan status Putri Kadita. Kanda gambil teuing termakan bualan jami atos abdi henteu tahan deui. Raja bareng pati anu nuju dina lalampahan balik ka karajaan mendapat wartos anu nyanangkan pisan ti karajaan yen Batari Mutiara atos ngababarkan orok dina kandungan naeta kalawan slamet. Sarta anu langkung ngabahagiakeun deui. Batari Mutiara tiasa mikeun raja saurang keturunan lanang. Sababaraha warsi saterusna anak ti Batari Mutiara atau sanes saurang balita deui. Umur Raja Rato sepuh Batari saterusna mengusulkan anakna kanggo naraskeun tahta nanging Raja nampik. Raden, kuat kemari. Sembah abdi Batari, aya naon Batari nyauran abdi kemari? Pak, abdi mujuk katandangan masalah. Baginda Raja henteu ngawidian mendaulat putra kuring minangka putra mahkota kerajaan ieu. Anjeunna malih langkung milih Kadita anu mangrupa saurang awewe tinimbang anakna anu lanang. Nah henteu urang ciptakan wae cilaka kanggo maranehana Batari. Maksud Bapak? Batari ieu lugu sekali. Nyanyantet lah, santet eta teh cilaka ti dukun anu ngagenakan ilmu hideung. Pak, abdi mantan kenal dukun sakti di nagari ieu. Kanggo anu hiji eta Batari henteu kadah rempan. Bapak kenal kalawan saurang dukun nu mawi sakti mandraguna di negeri ieu. Saking saktina anjeunna dugi kokoncarna di sukumna Pulau Jawa. Salaresna sabaraha bayaran kanggo simbah dukun, Pak? Awis henteu. Luyu kalawan kesaktiannya. Yeuh, kantung isina emas kanggo mayar jasa mbah dukun sakti eta. Mangka
berangkatlah dayang manika ka panyingingan saurang dukun anu naratkeun wartos mangrupa dukun nu mawi sakti di nagara eta. Janten ieu Duk, abdi hoyong pilari hiji santet anu tiasa midamel jalmi barobah kaayaan awon rupi. Lamun bayaran anu unjung bikin luyuh, abdi sanggem. Geus wae lah ulah anjeun permasalahan eta. Batari Mutiara ngawihat artos kanggo seueur pisan. Mangga lamun gitu, satu ecan, narajang, na abdi bade menerawangnya lebih kapungkur. Putri Kadita, ajina ditayangunan ku ketulusan doa paduka pemaisuri. Diraungi minggu atos abdi bade dongkap ka karaton bentang kanggo ritual penebaran santet. Mangga lamun kitu persiapan rencana ieu kalawan saya serta ulah dugi gagal. Pas dina wengi Minggu sasi Milar, dukun sakti dongkap ka karaton bentang kanggo manggihan ratu pamajikan kadua. Dukun ngalakukeun ritualnya. Anjing pana di karaton lumangsung kegentingan ti wartos anu dibawa ku pamajikan kadua kapagun sang raja. Ratu mios kalawan tumaprak Kadita mios kalawan betempuan tatu. Sababaraha tabu saterusna maranahana dugi di leuweung pangasingan kaayaan ratu nuju henteu damang. Kadita Indung bertahanlah Bu. kasaha bae eta indung menyayangimu Kadita. Mangga berkenalah Kadita saurang diri ngiring arah sakuna mapan. Manehna sarangan henteu taurang keadah mios kemanten manehna ngan mapan sarta teras mapan dugi sakumna tanagi narenyap sarta manehna oge. Ujuk-ujuk lagu margi leles. Wanci Kadita ujuk-ujuk labu datanglah seorang nanoman na anu nyamperkeun na kanggo masihan pitulung. Sanggeus dibantuun ku saurang monoman Kadita angger mapan dugi-dugi di basisir. Kadita kuping ngaranna disebut-sebat mamatina anjeunna henteu nanggepeun nanging teuing naha lami kalamin anjeunna ngikutin panggero magis eta. Jalan kitu ajeunna lami nuju ka arah datangna soanten magis. Benama ka arah kidul, ahima anjeunna nemu naon kitu anu tatala eta teh karaton Ratu Basisir Kidul. Kadita dipagaku Ratu Basisir Kidul. Tatu Kadita dinamagakeun ku Ratu Basisir Kidul. Ratu ngacaskeun naon anu lumangsung ka Kadita kaliwat nawarkeun Kadita kanggo jonten penerusnya. Kadita kalawan asa-asa nampina. Dugi dina hiji dinten Raja Munding Cipati rumaos lungsing. Pisan kalalang urusan-urusan kerajaan anu numpuk. Anjeunna rumaos dirina memerlukeun angin segar ku kituna. Tiasa kaobatin ngajak Ratu Mutiara kanggo mapen sareng papasisir kidung. Lihatlah Dinda, debura nambak basisir anu endah ieu. Leres kalintang Kanda, basisir ieu sungguh lain. Kanda Cahya, apakah eta Kanda? Apakah Kanda ningalina? Gusti Ratu Cahya naon eta? Apakah Bapak sono kana kuring? Putri Kuring, oh Gusti Ratu, kemarilah. Putri Kuring, kemarilah. Putri Kuring, tidakkah anjeun bade masihan salam dina indung? Anjeun ieu na. Indung, kedah abdi nyauran anjeun indung. Jalmi laknat sapertos anjeun teh pisan-pisan antus abdi saur indung. Dinda. Kadita Putri Kuring, kemanakah engkau bade mios? Apakah anjeun bade ninggalkan bapa deui? Kembalilah Putri Kuring, pimpilah negara ieu dedeh. Alia ke arah bapana sakedak. Mapan nuju lautan dituturkeun ku layon Ratu Mutiara anu atos dingorajatkeun. Yo, take 1, action. Oh iya, bener mah kayak gitu. Iya bener ya aku.
Gak apa-apa ngomong apa aja. Soalnya yang penting lu mulutnya gerak. Udah berhenti. Action. Iya masih. Apa aja? Apa aja lu? Jangan ngeliat ke kamera bisa. Baca nih, ini udah sakti nih. Ya. Kita nge-vlog ya, di sini ada nih. Di sini ada Raja, TKI dia. Itu ada Oli, itu lagi Allah. Ayo. Oh. Nih berdua lagi pada putri. Ini pada putri. Terus di situ ada tong sampah. Ayo interview untuk apanya? Ya gimana setelah menyaksikan Besok hari Senin sudah tinggal ya? Vin, gue sama jangan di situ deh, Vin. Jangan aja. Di kamar lain aja. 6 action. MTK hukum fisika apa ya? Gue nggak tahu mau ngomong apa, harga sayur kayak Kok nggak ada yang ngomong sih? Iya, Niko tahu. doang. Lu ngomong. Bukan. Gue kalau liat Kevin kayak gitu kocak sumpah, gue rasanya mau ngakak terus. Masih record tau. Ini nge-record. Gue Take 7. udah digituin. Udah. Nah, udah ngomong. Sip. Ngomong. Mulut lu gerak, ayo gerakin. Iya. Nih Raja ngapa diem mulu sih? Mulut lu lumpuh ya. Tiduran. Sakit banget sumpah ini, tajam banget. Anjing lantai tajam. Jurus apa ya? Gini, jujur. Gimana ya? Nggak tahu kan? Aduh, yo. No clip, no fucking clip, tutup stage. Das. Kadita. Coba udah lu aja yang bantu demi Allah. Aja lo bilangin the back. Ganti aja apa kalikannya? Tidak. Ini gue tiduran. Emang ada apa? Ini gue tiduran serius. Apanya nggak lucu tahun 80. Matinya kayak kecoa gitu. Ini gimana udah? Gue gimana? Gak ada. Iya begitu. Nah, lu di sini. Posisi duduk di antara dua sujud yang gitu. Ya, gue mau back lagi, Vin. Emang enggak begini ya? Iya, robek lagi gara-gara itu. Ya udah senyaman lu dah. Udah amat. Jelek banget lagi. Ngurusin banget ya. Emang lu seharusnya jelek di ceritanya. Produser